Aing teh geus jam 12 can ye asa kieu poe teh bangun bangun teh euy. Pana urang teh mah wajang kita. Geus leuwih 5 geuning pantesan aing geus asa lapar beuteung teh. Kudu balik ieu mah yakin. Aduh, aing mah geus barang kieu yakin. Kemenangan duit tadinya. Sejam kiwari mah aing menang duit aduh kemana inya. Cemboroning yang beli berak. Jangan dari sorangan dulu saya rasa nama. Naon si Ebet ngalamun euy. Tampoh heula ku aing karunya. Bet. Bet. Naon kek? Ai mane ditinggalikeun teh ku urang teh ditu teh ngan luman lamunnya kunaon? Lah eta kek mikiran yang beli berak yang ieu udah buka duit yang mikiran yang beli berak teh. Naon keur beli berak? Iya soalnya ieu para berakeun. Berakeun nya atuh usaha maneh teh. Kalau usaha kemana tuh? Hese jaman kieuan mah yang duit teh aduh aing mah. Maneh mah budak. Demen hese euna mah. Ieu maneh mah hirup ngora keneh cek urang mah. Ya kan dengan pagawean teh hese kayak jaman kiwari mah ning. Hese dengan pagawean teh mah. Memang eta ge zaman kiwari hese dengan perusahaan memang nah hese kudu main sogok wae. Ngan urang berusaha atuh berusaha. Oh eta ge usaha mah usaha geus cuman saya hasilnya kayak ari ieu na pare maneh ieu. Heeh, pare urang itu nyata. Coba pare geus kieu hek teu diberak da moal ka hasil. Makana eta ke, urang kepikiran ieu jangan beli berak itu kumaha ya. Ai mah tomboroni beli berak jangan dari sorangi jangan dari hareusa ge ayeuna mah aduh. Ya Allah, maneh hese euna mah kae. Kahirupan maneh teh yakin bener-bener euy balang pisan maneh teh yakin. Iya teh. Heeh. Aku batu ke solusinya teh. Sunggaan eta maneh boga ieu pare berakeun teh kumaha berusaha maneh. Lain ke sugane atuh abi nyokeun dihapu apa abi nyokeun dihapunnya saketek cacacannya kayaknya. Naon kitu maksudna? Bilih kakek gaduh simpannya artos gitu abi bade nama heula gitu ngombe berak. Aya duit mah bit urang oge sarua teu boga, duit mah urang oge kitu. Nyasat busiat lamun aya mah kurang ditulungan we duit mah. Koyahna we urang teu boga aya duit mah kitu. Duh, ayo kemana deh? Kudu dengan duit ke, atau lumayan tulungan tuh ke, hampuntan nih tulungan abdi. Oke, we nabit lah nya. Cep urang mah, ay duit mah da puguh urang oge hese, duit mah. Nya mana ay butuh berak mah, ay karak sakarung we mah aya. Oh, berak mah ayanya? Berak mah karak sakarung we mah aya. Oh gitu? Oh. Ay karak sakarung mah teh kurang ditulungan itu nulungan ka maneh kitu. Haduh ay coba ay ketemu tenan tuh be. Ay ketemu tenan tuh. Dengan ay barang mah meureun atuh dibawa dalain duit. Meureun adi imah wayahna ku dicokot ka imah kitu. Oh gitu. Heeh ay barang. Haduh ay ketemu aduh ieu nun pisah kayaknya nun pisah aduh. Kitu pokona mah da urang moal lila rek balik da urang teh ka hiji geus beurang teuing da gawe teh biasana urang seperti jam 11 ana geus jam 12 leuwih urang rek balik kitu. Nun jakenya atuh nun aduh. Pokona mana aya perlu mah cokot teh ka imah. Oh iya apa namanya ai soal berak mah duitna wayahna saperak ge duit mah. Oh gitu nya. Aduh kayaknya nun aduh. Nun kayaknya aduh alhamdulillahirabbil alamin. Masih kena aya jalmi anu bager ka abdi, nu nyankeun ka abdi. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Oh bet teh nanaon. Da jadi jelema mah kudu silih bantu jeung tetangga mah. Engke pokona berak mah nya cokot ka imah ayeuna keneh pokona mah. Urang rek ngeureuy. Oke, cakle dia turunnya kayaknya, atuh nunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Ayo kek. Kumaha rada sehat? Hah? Rada sehat? Masih kene kieu kek euy kalau sakene ye. Eta teh kumaha cenah keluhan ti dokter teh? Penyakitna? Penyakitna. Penyakitna teh jadi jantung. Oh. Jadi bekah ya anu teh. Jadi bengkak. Bengkak jantung ngebamanya teh. Jadi bengkak jantung abah teh nya. Aya eta soal sirah tina naon cenah sirah? Soalna ieu mah jadi tina naon ning ari teh aduh hade euy. Eta mah jadi sirah mah jadi ieu naon teh udah masalah dina sirah mah cenah ieu. Nggak dicobakan ke Bandung teh masalah cenah di sirah mah cenah. Ya tadi bejakeun ku abah sok atuh. Atuhna bayang apa sok pada begitu ditahankan ka ditu. Oh dijelaskeun ku abah ka ditu. Jelaskeun ka abahnya. Tadi kontrol deui tadi mah. Cuman abah eta anu ulah di daangna naon tah ku dokter? Itu pasti dina kadaangan ieu mah. Oh, naon, jadi dokter? teh ditahankan nyata teh dibejakeun bahwa deui. Lain anu dirarangna eueuh. Eueuh anu dirarang dina tahna mah. Dilarang mah eueuh. Cuman ku abah mengkikeun mah naon anu dirarang atuh makanan gitu henteu nya. Henteu ditahankan bapak teh.
Jadi abah teh kudu berobat jalan. Sabaraha poe sakali? 2 minggu sekali kan itu. 2 minggu sekali. Oh, tak iya aya urang duit ieu lah. Jadi rek 2 minggu sekali mah berobat abah. Tadi itu. Teh ulah henteu meureunna berobat teh. Ulah henteu nya tah. Berobat jalan teh. Urang teh kudu 2 minggu sekali teh 2 minggu sekali. Kudu ka itu meureunnya. Heeh. Oke lah. Nah, ieu. Tah, keur berobat mah ieu tah. Alhamdulillahirabbil alamin kakek nuhun alhamdulillah katarima pisan ku abah ye nya ditarimakeun ieu jang keur obat jang berobat abah ye nya di kakek ieu mah di kakek meureun nya alhamdulillahirabbil alamin kabar pisan ku abah Mudah-mudahan teh abah nya cing tare cager da urang heuh teu boga bawaeun gitu ieu mah ngalongok teh ngalongok we. Nuhun alhamdulillah dilongok oge kakek abah mah alhamdulillah ditolong oge. Ai abah ieu mah wadah sabun rek ka mana deui maksudna? Di teh cai teh saat kakek. Saat ya darek mandi ka lebak ieu teh. Kuduna ai can cager mah tong mandi abah teh. Atuh meureun bau kakek. Kan bararau sigung saeutik mah teu terjadi masalah. Terjadi masalah da teu genah itu mandi-mandi kakek. Kemudian pakaian ulah ganti, celana ulah ganti. Astagfirullahaladzim. Nggak saya jadi nugelo meureun gitu kakek maneh mah ngacareunkeun cara nugelo tong mani-mani acannya banget pisan di kakekna. Allah mani cening. Gitu. Abah pamajikan oge rek kitu mah mun daek deukeut meureun. Kan bae da kudu sagala jara rau sabenerna mah. Kudu sagala jara rau jeung pamajikan jauh da baueun meureunan. Nyata kudu mani kakek. Ane teh aduh singkeun wae maneh mah urang keur kieu teh banget si kakek mah. Ai ga banyak. Sing dare cagernya. Ada ke mana aku kan kancang teuing. Aya kompetisi main bola jadi resep nongkrong. Nyata abah ge euy. Hayang nama ke euy ningali batur geus ngarareut gitu ngan kumaha ada kieu ning. Abah cing tare cagernya. Dilakeun nya. Duakeun we ke sing gara cagernya. Urang rek deui banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kakek. Perhatian pisan si kakek ke kalau abah alhamdulillahirabbil alamin kakek ditarimakeun kakek nuhun panjang umur maneh kakek sing babari rezeki maneh kakek alhamdulillahirabbil alamin.